batin. Ba'dul ulama itu nguningakeun kieu salasun lisal bil iman. Tarku syukri ala nikmatil iman. Tarkul khauf ala fautil iman. Wa ayyadzima ahlal islam. Saur ba'dul ulama nguningakeun aya tilu perkara anu ngakibatkeun kana leupasna iman. Nuka hiji tarku syukri ala nikmatil iman. Munome teh ninggalkeun syukuran kana nikmat iman. Di mana geus ibadah cara syukuran, di mana salat cara syukuran, maca Quran cara syukuran, tah eta teh kadah naon? Kadah disyukuran. Nu kadua tarkul khauf ala fautil iman. Hartosna ninggalkeun rasa sieun kana leupasna iman. Di mana orang seueur dosa enggal-enggal istighfar. Jadi di mana orang seueur dosa istighfar ayeuna, midamal dosa ayeuna istighfar ayeuna. Dosa ayeuna mah ibu lir ibarat hujan ngagebret. Saur ulama mutakhirin dosa ayeuna mah lir ibarat hujan ngagebret. Naon margina? Margi ayeuna mah jalmi nu teu midamal dosa oge kacepretan ku dosa. Upami kapungkur mah aman. Ibu gaduh murang kali, batur budak batur mah genggengan, ngiringan briges, dianting, ditato budak batur mah. Cek ibu teh, alhamdulillah budak abdi mah bageur cicing wae di imah. Sakitu nya. Sing horeng budak nate bager mah bager cing di imah, ternyata gaul nate di mana lain di luar tapi di HP. Ya, teu apal keur naon eta budak keur nyawa HP-na. Ya. Nu ayeuna kumaha gaulna murang kali teh dina HP-na, robahna alakna murang kali tina HP-na. Da model kitu. Eta murang kali teh teu gaul jeung batur. Bager katinggalna tapi kacepretan dosa namanya gitu. Urang mungkin teu angkat ka tempat-tempat anu awon, teu angkat ka diskotik, teu sumping ka tempat-tempat anu arawon. Tapi di jiwakos tempat anu awon ge tiasa sumping ka urang di zaman ayeuna mah. Numawi saur ulama teh kadah nyeurkeun istighfar. Margi naon? Dosa zaman ayeuna mah lir ibarat dosa hujan anu ngagebret. Junjunan mah istighfar teh sadinten sawengi teh sabaraha kali? Minimal 70 kali. Aya sapaira nyebatkeun Kangjeng Nabi mah 100 kali. Padahal Kangjeng Nabi mah maksum tina dosa. Ari urang nu bolokot ku dosa, istighfar nu rajin we urang nu bolok ku dosa. Tarakirannya minimal rajin ya teh lohor 3 kali istighfar, asar 3 kali istighfar teh, maghrib 3 kali, isya 3 kali, subuh 3 kali. Jadi 5 kali 3 sabaraha? 15 kali urang mah ieu nu bolokot ku dosa. Numawi Kangjeng Rasul mah nyontohan teh istighfar teh minimal 70 kali. Margi istighfar eta anu tiasa ngahalangan kana dosa urang sadayana, nu tiasa mukakeun kana